Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana wasdana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mangga urang raskeun hanca kajian Sulam Taufik halaman 17. Opat yajar dihanap. Fa in tara'a mani'un kahaidin ba'dama madha min waqtiha ma yasa'aha wa tahriha lihnawi salisin lajima qadahuha. Ayatnya sakurang logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tara'a mangkalamun anyar datang naon maniun anu nyegah kahaidin sapertoskeun haid badama sabada perkara mago anu ngaliwat min waktiha tina waktuna salat ma perkara yasa'a anu cukup kana itu salat wa tahriha jeung sucina lina wisalisin sapertikeun anu beser lajima tah misti kasih jalma naon qadauha ngodoanana salat teraskeun buka au jawalul mani'i atawa leungitna anu nyegah wa qad baqiya jeung nyata nyesa minal waqti tina waktu qad naon qadru takbiratin ukuran takbiratul ihram lazimata wajib salat kasih jalma wa kadza jeung nyakitu deui ma perkara qablaha memehna itu salat in jama'ta lamun bisa dijama ma'aha sarta itu salat atas namanya di logat urang suruhkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparin kalancaran kakiatan kasim kuring kami nyuruhkeun ieu keterangan. Hadirin rahimakumullah, fa in tara'a mani'un kahaidin mangka lamun anyar datang anu jegah sapartaskeun haid kan ari haid teh eta teh naon mani
ngahalangan nyegah karena ibadah sholat disebutnya mani kade saresai mani kade maniun anu nyegah karena ibadah sholat lamun anyar datang ka eta jalma maniun anu nyegah sepatoskeun haid tapi badama madho min waqtiha sabada geus ngaliwat waktuna salat geus datang waktu salat tapi acan salat kaburu datang mani naon haid contoh jam 12 eta geus adan tapi eta si awewe teh can salat nah asap di lahir biasa kadang-kadangnya fa intoro amanun kahaidin badama magom min waktiha sabada geus ngaliwat waktuna salat mayasaaha aya keneh mahi waktu salat wa tahriha jeung sucina eta salat maka eta si istri anu tadi teh wajib ngodoan salat ya dia harganya banyak fa in qara'a maniun kahidin mayasaaha datang waktu sholat tapi eta si awewe teh can sholat eta si awewe teh geus asar geus lohor nah ari ere kecai kalaka datang haid berarti eta naon maniun ngahalangan tong sholat ngan wayana eta si istri di mana parantos suci maka wajib ngodoan salat anu tadi teh no sababna sabab keayaan masih kene suci ge datang waktu salat tapi lamun can datang waktu salat mah nya teu ieu mah ge datang waktu salat can salat tuluy kaburu haid wayahna eta si istri kudu ngodoan salat anu eta tapi salat anu teras mah teh waktuna mah teu kodoan kan nya teu kira dikodoan Pak beda jeung saum semua kena dikodoan Siti Aisyah kunna nu'maru bi qada'i saumi wala nu'maru bi qada'i sholati kaula dipiwarang ngodoan saum tapi salat mah teu jadi istri anu haid mah Pak aya rusuh teh salat raosnya nya ari aya lalaki aya teh rusuh teh salat aya teh teu aya lalaki mah wayana pagi ke head nya ari istri mah head aya nan sok di waktu sok di akhir-akhir nya kadang-kadang geus saat memeh lohor tapi can adus ari adus-adus nate geus asar salat laka asar we lohor ge kudu salat habab naon geus saat eta waktu lohor sanaos punten Pak ieu teh hukum aya di awewe head tapi lalaki ge wajib apa nah sabab aya rambu-rambu haram pikeun jalmi nu head di antawisna hiji salat di antawisna naon di alap suka non di alap suka teh di alap ngeunah baina sirati warukbati antara bujal jeung tuhur tina bujal sajengkal kahanap tina tuhur sasiku kaluhur teu meunang keur head mah ulah digarap ayahna cenah usar kumaha tina bujal kaluhur hegae ngan sok ngagarayap kahanap teh nya teu meunang we geus ayahna naon cengkir jeceng nyengkirnya nyengkir lah ulah cencep kade nyengkir lah nyebenya kade aya rambu-rambu batasan kangge anu head wayahna salaki oge kudu apal kana ilmu head teh Pak sanaos aya hukum di
di awewe tetap lelaki ge wajib apal. Maya sa'aha wa tariha linahwi salisin sapartos kajalmi anu naon deui beser nya geus waktu salat can salat keneh tungtung rek salat beser hayo tah eta ge wajib naon qada tetep wah nya pan ari geus kolot kieu mah sos jebolnya doanya beser punten Pak terkadang dina salat sok aya cai kecak cikiih najis Pak atanapi dina nuju papa ceret karena calana najis sami teu meunang dipake salat calanana eta teh pas saci papan anu napel Pak dina lebetna teu kaluar kabeh makana kumaha carana supaya tos papan teh keluar kabeh obehna lah ge Pak punten sanes jorok sanes joran nya bisa disebut joran tos papan obehna supaya saci papan keluar diurutan Pak setah bedol lalaunan 3 kali keluar Pak ngan kade ulah make sabun bedolanana kade ulah ya wahaya tah dikieu set keluar itu si papa nu sate Pak moal keluar dina keur jalan-jalan dina keur salat moal sok aya eta paleres Pak da geus dol atuh geus kolot mah boson di bujurnya terkadang keur sujud bat-bat brot coba tuh bayangkeun Masya Allah itulah kehidupan manusia Pak tidak selamanya kita gagah tidak selamanya kita naon kasep mora faktor usia semakin tambah semakin seueur anu barobah semakin tua Pak sok aya geuningan ai keur mapah bat betrot eta si aki-aki geus teu kuat nahan da teh Pak nya geus teu kuat nahan dikaluarkeun we termasuk kadang-kadang keur sujud teh Pak ngabekok anu tukang ngeunana Masya Allah para bapak hadirin rahimakumullah tah ieu dua hukum hiji mani pikeun jalmi anu salat ulah diengke-engke tah nu hednya kadua anu beser tah eta ge datang waktu salat kan nya maya saaha nya enggalkeun mumpung teu beser nah ari geus kur tadi mah waktu salat datang can salat rek salat beser ayo tuluy tah kodoan nu tadi wayahna kos tadi head teraskeun Pak au jawal mani atawa leungit anu ngahalang anu nyegah naon nu nyegah wa qad baqiya minal waqti nan aya waktu Pak nyesa qada takbiratul ihram saukuran waktu takbiratul ihram maka lazimat wa kadama qablaha in jamata ma'aha misti eta jalma salat buru-buru aya keneh waktu satakbiratul ihramannya kade tah ieu periogina urang awal waktu saenggal-enggal leres teh nya di akhir bisi kitu tah waktu nyesa saeutik ukur aya jang satakbiratul ihraman Allahu akbar beak efek wayana lazimatu sholat wajib sholat kalau buatkan adaan kene sabab masih aya dina waktuna beres Pak paslun kaskeun halogat paslun ari ieu eta hiji pasal yajibu wajib ala waliyyi sobiyi kawali urang kali pamegat wasobiyati jeung wali urang kali istri al mumayyijina anu hidang duanana naon wajib kawali teh aya muro yen marentah itu wali huma kasobi jeung sobiat
bisolati kana salat wa yu'allimu jeung ngawurukan itu wali huma ka itu sobi jeung sobiat ahkamaha kana pirang-pirang hukumna itu salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa 7 tahun. Tah beres Pak ayeuna mah kewajiban wali yajibu wajib ala wali sobiyi kawali budak leutik lalaki sahari wali teh anu ngurus Pak bapak emak eta naon ngaranna wali nu ngurus di handapna aya apa pami telepat di handapna tah wal muradu bil wali kullu min abawaihi wa in ulya walau min kibalil ummi. Kan disebut wali teh ibu rama wali teh di dieu teh aya kapenakcan tina pasal di tengahna 1 2 3 4 jajal tina pasal di tengahna. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bil wali ku wali kullu min abawaihi setiap ibu rama wa in uya sanajan kaluhur ibu rama aya kaluhurna saha lanceuk bapak wa nya nu ngurus sanajan ieu teh min kibalil ummi nu ngurusna ti rondaya nu jadi emak tetep wa bibi mamang udah didenya nu ngurus eta namina wali. Contoh Kangjeng Nabi Muhammad dikantunkeun ku nu janten ramana yuswa 2 sasi dalam kandungan terus lahir diurus ke saha tah ti alit darah mana teu aya ku akina Rama Abdul Muthalib leres teh eta sanamina wali. Ulama kadang wali teh nu ngawinkeun aya wali nu ngawinkeun da kolotna leres kolotna wali nu ngawinkeun eta ari waliullah mah eta mah walina Allah nya urang ge wali ngan wali murid urang mah murid kitu nya wali murid la ya'lamu wali illa bil wali teu apal wali kecuali ku wali deui kitu eta waliullah mah tah tajantan Kangjeng waktos alit diurus ku akina dugi ka yuswa 8 tahunnya akina ngantunkeun saha anu ngurus satos akina rai ramana nyaeta Abu Thalib tah eta ge masih kenenan sebat wali nu ngurus atanapi mingki balil ummi nu ngaranna wali teh ti turunan nu jadi emak aki ti emak bibi ti emak urang kitu nya wa ti emak tapi anu jadi hak ngawalian nikah mah tinu jadi rama Pak kiat eta mah tinu jadi rama nu hak nikahkeun wali nikah tinu jadi rama
para bapak, para pemuda sadayana teh eta disebut wali teh. Jadi ibu Rama atanapi turunan kaluhurna nya uwa teras dari naon aki kahandapna mamang tiasa eta anu ngurus naon kewajiban wali teh tadi dia aya murahuma wayahna eta nu ngurus anak di imah kudu marentah kawali ka sobi jeung sobiat budak leutik lalaki budak leutik awewe wajib diparentah bisolati kana salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa eta murang kali isi pamagat yuswa 7 tahun tah Pak keteranganana bisi doraka urang teu nita-nita acan ka anak umur 7 tahun kana salat teu dititah bisi kalabatkeun dosa Pak nita wungkul budak 7 tahun geura salat keun ari neureutna mah wayahna Pak lamun gaduh budak 7 tahun kudu geus dikenalkeun eta murang kalih teh Pak kana didikan ajaran agama Islam ti Yuswa murang kalih alit keneh ti PAUD aya namanya dah. Bahkan anjuran Kangjeng Rasul dina hadis muru auladakum parentah anak-anak rajin kabeh bisolati kana salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa 7 tahun eta hadis niatan kana keterangan ieu Pak hadis anu neme muru kudu marentah arajen kabeh auladakum ka pirang-pirang anak-anak arajen kabeh bisolati kana salat ba'da sab'i sinina sabada yuswa 7 tahun. Aduh aya keterangan eta dawata hadis Kanjeng Rasul wayahna mau tidak mau kewajiban nu jadi wali merintah kanu jadi anak nalika yuswa 7 tahun kana salat rek lalaki rek awewe anakna mah mun teu nitah-nitah acan bisi kalabatkeun dayus Pak dayus non dayus teh ngantep Pak ngantep aya dina pantos surga kalimah anti haramun alad dayus surga haram diasupan ku jalma anu antepan ngantep Pak teu aya naon teu aya amar ma'ruf marentah ngajak kamakana ku ayana keterangan ieu urang sadayana hayu nu gaduh marurang kalih yuswa 7 tahun parentah kana salat keur ari ngadititah mah Pak aya turut yang terutama nu penting urang aya muru dina keterangan age ngan aya kaituna punten wa yu'allimuhuma wa yu'allimu jeung kudu ngawurukan itu si wali anu ngurus teh ya huma ka itu sobi jeung sobiat murang kali isi jeung murang kali pamagat ahkamaha kana pirang-pirang hukumna salat. Jadi anu kewajiban pertama mah Pak orang tua ngawurukan budak teh apal kana wudu, apal kana rakaatan salat, apal kana Fatihah, apal kana tasyahud, apal kana ruku, apal kana sujud. Anu pertama wajib ngawurukan mah ibu ramana walina Pak. Tah dina kitab wa yu'allimuhuma ahkamaha wayana wali kudu ngawurukan mapatahan kanu jadi murang kali rek isi pamegat nalika yuswa 7 tahun kana hukum-hukum salat. Aduh abdi mah sibuk Ustad teu kaburu ngurus keluarga teu kaburu ngurus anak. Wayahna tidinya aya nu ngawurukan nu ngararaji tah titipkeun ka guruna cupar kewajiban wali pindah kanu jadi guru lamun aya bahasa ijab serah terima Pak Ustad nitip pun anak pangurukeun pangdidikeun ku ajaran agama Islam mangga nyangatkeun Pak Ustad ceuk Ustad
nampi abdi katitipan murang kalih ibu, mudah-mudahan abdi dipaparinan kakiatan kesehatan, pindah kewajiban jadi kasaha ka ustad, kewajiban ka ustad, jadi pindah guru na ayeuna mah jadi ustad, lamun kitiga naon masrahkeun. Terkadang pak di lemur mah aduh ngaji tes kolotna teh apal-apal acan budak getol ngaji, coba geus pinter maneh ngaji di mana cenah, masya Allah ngaji di mana teh apal-apalun acan, nu bakal nyapaatan ka kolot ka buruna eta teh, bakal nyapaatan ka buruna kolot mah moal dangan teh punten pak. Makanya di dieu aya saring pak antawis orang tua sareng guru pak. Abdi masrahkeun murang kalih ka Manon Jaya si Odik, tadi pasrahkeun mah hak dan kewajiban pindah ka guru Manon Jaya atas ngan cedah budakna naon loba tingkah syuur itu ieu nu sejenggepan tanya geus we da ari guru mah geus satekah pola meureun kitu tanya budak bengal mah meureunan teu ngawaro we mah kitu nyawanya tah nya. Makana di dia kedah seimbang antawis orang tua sareng guru. Mun guru na ngawurukan orang tuana arusaha perhatikeun meureunan eta guru teh nya, jang mayar listrik nama meureunan nya supados naon rada semangat guruna. Di payun mah di kampung mah kadang-kadang kapungkur aya bayaran kusuluh coba kusuluh di kampung wampanya kapungkur mah aya mah geus zaman kan nya. Tah eta teh panyenak tina katerangan ieu aya geuningan dina Sulam Taufik wayahna. Mau tidak mau nu jadi wali harus ngawurukan kanu jadi murang kalih pamegat atanapi istri tuh mampu tah baru dipasrahkeun cupar kewajiban kolot pindah ka kiai tah pindah ka kajengan. Jadi weh apal di mana eta budak padang dididik bisa maca Quran, bisa rarakaatan salat, apal kana mana nu kade mana nu kudu, nu kade anu ulah nu kudu anu kedah. Budak jadi pinter sukses akhirna nyapaatan ka guru jeung ka orang tua. Nah gitu pak, jadi guru jeung orang tua na kasapaatan ku budak ke di akhirat teh pak. Dan budak soleh mah leres teh ngacel ganjaranna nya banyak tah eta. Makana aya sering ijab kabul. Ieu mah bari di jalan usad kena motor, usad di kurang kali nya wengi bade ngaos. Nah ini teh coba di jalan-jalan acan ya Allah ya Karim ya. Jika nyapirakeun tapi pinter hayang budak ari kolot teh aya kesemangatan pak nya. Justru kudu semangat naon tareka pola kolot yang usahakeun murang kali soleh jadi sukses bakal hampang kolot kacape bakal leungit ningali budak sukses pak, karipu bakal leungit ningali budak sukses. Nah padang tina kacape tadina tah ieu wa yu'allimuhum ahkamaha. Aduh tuh apa ngurukan bab naon bab hukum-hukum salat rukun teu bisa keun ka ustad keun sina diurukan ke ustad. Teraskeun pak ba'da sab'i sinina batasanana marentah kana salat yuswa eta murang kali parantos 7 tahun kelas SD kelas SD terus kedah diparentah wa kana salat nya engkena bisi jadi mamala di akhirat jadi musuh budak urang pak. Nu diparaban ku urang dibere dahareun dibere tuangeun dibere sakarupana tapi di akhirat jadi ngucukeun kana kolot ka kolot ka neraka. Naudzubillah summa naudzubillah, bahaya lamun kitu nyawanya tah. Wa yadribu teraskeun pak wa yadribu sareng kedah neungeul
huma ka itu sobi jeung sobiat murang kalih istri jeung murang kalih pameget ala tarkiha kana ninggalkeunana salat ba'da isri sinina sabada yuswa 10 tahun kasaumin sapartoskeun saum atau ko kaduga itu sobi jeung sobiat hukana saum wayajibu sareng wajib alaihi kawali aidon deui ta'limahuma kana ngawurukan sobi jeung sobiat ma yajibu makana perkara yajibu an wajib alaihi maka itu sobi jeung sobiat wa ma yahrumu jeung kana perkara anu diharamkeun tos di logat patraskeun wa yadribu ayeuna mah aya ningkat Pak sabada murang kali 7 tahun dititah salat ayeuna mah yuswa 10 tahun wayahna aya peningkatan teh salat teh wa yadribu kadah aya tahdid jeung sieunan mun teh salat digebug syaku apa tah rameh yuswa 10 tahun dugi we 10 tahun eta budak teu salat keneh wayahna reaksi sepuh wayadribuhuma aya paneungeul ngan paneungeulna sejang nganeungeul didikan Pak nyanak nyere hiji atuh cepret niat didik ulah ku halu atanapi ku sapu satari kebok bledag 3 potong aya ditingali sukuna baru Pak eta mah ngadidik nyiksa ka budak Pak atuh sakunyere cepret wayadibu huma kedah aya reaksi Pak murang kali 10 tahun ningkat kedah digebug ngadidik ngagebugna kunyere hiji we insyaallah Pak eta teh jadi hiji naon hiji amal ibadah kami orang ngerapkeun Pak pangsieun kanu jadi budak nalika eta budak teh salat teh sieun digebug ku kolot eta ieu mah terkadang budak geus balege teh ditisa salat-salat acan coba naudzubillah antep we wayahna bilih jadi musuh di dunia keneh komo di akhirat didikan teh numawi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suksesnya didik para putrana Pak ngan hanya kal para putrana teh ngarantunkeun waktos alit keneh dugi ka anu nikah mah mung hiji putra Kangjeng Nabi saha jenenganna teh Siti Fatimah anu nikah ka Sayyidina Ali sukses Pak pamihoyong sukses urang ngadidik para putra tingali didikan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu janten para putrana sukses jadi uswah jadi contoh Pak tidinya weh gagaduhan incu ti Siti Fatimah Sayyidina Ali Hasan Husain ti Hasan Husain teh teras kahanap-hanap aya we duriyah para habaib da tidinya para habaib jadi nyambungna geria habaib teh ka Hasan Husain ka Sayyidina Ali ka Siti Fatimah kaituna ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamari mah rabu nyabibnya anu ngaboga teh nya imad ya waduh masyaallah keun we da Allah mah maha uninga leres teh keun uihkeun we ka Allah nya nah anjeunna teh kitu teh hayang tenar nya hayang punya nama itu ieu Allah langkung uninga Kiai Haji Sukron Makmun ulama tertua Indonesia Pak sareng wakil presiden anu ti payun sepuh keneh Kiai Haji Sukron Makmun Pak ulama tertua Indonesia masih semangat dia Pak amar ma'ruf nahi anil munkar Pak Masya Allah luar biasa Pak mangga dina YouTube tinggal pidato Kiai Haji Sukron Makmun Pak sing arera cek sudah nama nu ngarora tinggal ieu nu kolot masih kira semangat cenah duh gini walaresa eta Pak nya para bapak para pemuda hadirin sadayana
lain nama jantan aya reaksi kadua sabada nitah teh kedah aya panggebungan syaratna parantos usia 10 tahun. Tapi lamun teu diasupkeun ka PAUD ka TK sekolah agama insyaallah Pak mangga tinggal murang kali di dieu Pak anu salat berjamaah maghrib subuh Pak asar kadang-kadang dan 5 waktu baru dah kala raya Pak ngan lamun heureuy lamun teu dicarang bisi engke asa bener punten ulah diantep Pak ulah diantep ningali budak keur salat urang can salat hareureui budak ulah diantep kedah ku urang ditegor dicaram Pak ibu kadang-kadang diantep aya we abdi cari ge sarieun Pak nya mun teu dicarang bilih disangka bener ge gitu budak mah Pak asup salatna teh rakaat terakhir adan aya di laluar koma can arasup nah ari geus rakaat kadua kakarek asup rakaat kakarek asup naon sababna hayang nuju imam teh sarakaat be sarakaat tuluy nangtung eta salat sat beres budak teh mah hayang kitu budak lainnya geuningan da nya tapi alhamdulillah tiasa kersa dari kamar masjid Pak eta tawa biasa kersa dari kamar haji di ada salat ngan lamun hareureui mah ku abi mah geus aya sorban banting we Pak ekor salat coba geus sikut ya selesai teh Pak ngajlang abi teh langsung jiwir sia salat caricing we Pak tah kedah aya naon kitu supados aya kasieun budak teh Pak lamun teh dikitu engkena bakal beuki nganoyotnya leres teh beuki noyot dah teraskeun Pak kasaumin sapartos didikan ka murang kali piurang ibadah saum Pak piurang ibadah saum kitu ge atau kohu lamun geus mampu geus kuat kaduga eta murang kali isi pamaget kana eta saum jadi lain kana salat unggul jedingan geus 10 tahun mah didikan kana saum ge kedah ditanamkeun erek ti kelas 1 mangga langkung sae 7 tahun ditanamkeun didikan sina saum sae Pak kaituna murang kali teh bakal jadi biasa yuswa 8 tahun lagi dididik ti lagi saum alhamdulillah pun anak ulah nyontokeun batur nyapanya namanya kelas 2 tamat kamari sauna Pak alhamdulillah si abang si hati tamat alhamdulillah kelas 2 eta aduh gogodanan hayang buka tika curik ngodot antep we sare we udang-udang asar mandi tuluy naon ngabuburit pasian bakal atoh nu aya tah coba lamun hayang buka tuluy cenah buka engkena teh sok dedeun teh iya Pak alhamdulillah amun tamat Ramadan ngan minta bonus abang tamat sabaraha ayo sana basian panggubungna we supados aya naon motivasi ka budak Pak tah eta atau kok kaduga budak teh latihan heula lamun 7 tahun mampu tapi kalohor tong dicarek antep da can katakrib Pak leres teh can katakrib sana salatna katakrib nama engke parantos balik ngan didikan dikenalkeun heula supaya apal eta budak teh yen ieu teh kade ulah yen ieu teh kudu kedah ti leutik keneh di kalohol kuat saum arek saum di kasar heg nu kitu ceuk barudak mah sebat saum naon saum ayakan aya barang hakan lamun eueuh teh barang hakan we kitu nya mun aya dihakan lah gitu ayakan teh kitu tanya bahasa kampungkur nya banyak teraskeun wa yajibu alaihi aidon nu salajengna wajib deui kawali kalimuhuma ngawurukan itu sobi jeung sobiat
mapatahan ngawurukan sabijang sobiat kana naon ma yajibu alaihi ma kana naon anu wajib ka eta sabijang sobiat berarti kudu tah ieu mah kudu wajib teh ya sina apalin kanu wajib wudu Fatihah pan wajib eta reres teh tah sina apalin saha anu ngawitan ngawurukanana wali wa anu kedah ngawurukan pertama wali teu mampu nembe dipasakeun kanu janten guruna jadi ngawurukan teh pas sanes kana hukum-hukum salat tapi ngawurukan kana naon anu kade nu ulah naon anu kudu anu kedah bahasa dina kitab ma yajibu alaihi ma wa ma yahrumu alaihi ma naon anu wajib tah jang eta sobijeng sobiat jeung naon anu diharamkeun kapungkur mah pamurang kalih teh da sieunun ku pamali oge leres teh sieunun tong kitu siah pamali eureun Pak langsung murang kalih ka bakukur mah nya Pak bahasa pamali teh sieunun tapi ayeuna budak ayeuna palinterna ulah kitu siah pamali urang mana Pak pamali teh nanyakeun urang mana coba beuleug Pak nya udah ngeleutik ya para wargi sadayana jadi ku aya bahasa pamali ge kapungkur mah budak teh geus sieun Pak eta pun guru Pak di Tasik ngawurukan sate acan suping pun guru barudak aya ngaraji gandeng ai pun guru ngadehem cempe langsung harita keneh cempe Pak ku dehemna unggul ka teh nya kapungkur mah kitu Pak can asup guru teh Pak ka kelas teh masih keneh di perjalanan ka kuping ngadehem wah aya Kang Haji jempe langsung harita keneh budak teh Pak nurutna ya Allah ya Karim budak ayeuna ku dehem ge menjedog ge budak teh nya tapi kahareupeun guru para seapan budak ayeuna mah Pak nya ngaji teh perebut ikro coba Pak aduh perebut Quran kadang-kadangnya kanu mawi punten 1000 kali punten murang kali ngos perhatoskeun bilih teu gaduh Qur'ana bilih teu gaduh ikrona bilih teu gaduh sarungna bilih teu gaduh pokokna ulah berat sabelah punten 1000 kali punten ari sakola kabeh dicumponan sapatu pangmeulikeun kaos kaki pangmeulikeun baju pangmeulikeun calana pangmeulikeun buku pangmeulikeun tas pangmeulikeun nah ari palabah budak rek ngaji make kaos coba teu koko coba alhamdulillah kata wis pagara dawa ini mah Pak budak teh nya perhatian ti jeung sepuh jadi motivasi ka budak oge Pak lamun diantep eta budak engkena bakal ripu-ripu keneh kolotna Pak kata us alhamdulillah ninggal mulang kali Pak eueun make kaos nya salat ngaji nah tah di dinya pangmeulikeun baju koko jang lebaran bisa dipakai salatannya tuh ieu mah lebaran kaos coba ayeuna pakai salat pakai ngaji eta pakai main bola eta we nya hadirin rahimakumullah janten wajibuna teh hiji wajib kawali ngawurukan mapatahan salat kadua wajib kawali ngawurukan hukum-hukum salat katilu wajib naon tah ngawurukan kamurang kali mana anu halal mana anu haram mana anu kade mana anu kudu sina apaleun ieu mah ulah ieu mah kedah budak teh ulah kitu sia dosa tah eta kade kudu ieu mah tah eta kedah leres nu kade ulah nu kudu kedah wa ma yarumu wa yajibu ala wulatil amri waduh ieu mah rada galak Pak keterangan teh
angge deui sakitu nyawanya sakitu deui ngahan Jawa jelaskeun ayeuna mulai kana bab fikih Pak rukun salat syarat salat pan batalan wudu mulai kana fikih ayeuna mah alhamdulillah cirian tah wa yajibu ala ulatil amri katilu tihanap halaman 18. Para hadirin rahimakumullah rupina cekap silaturahmi dina wengi ayeuna sanosa kitu bukosna mudah-mudahan sing aya manfaatna leresna tina keterangan agama upami aya lepat tina kabodohan simkuring anu kaharta sing ngajantankeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana hadir urang sadayana aya majlis sing ngajantankeun wasilah para raos yuswa bari sararehat diangge ibadah oge dijembarkeun rezeki seueur bari halal diangge bakal ibadah kalian kenging rezeki husnul khotimah mangga urang pungkas maosan doa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma bi husnil hitam Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salal jasad war ruh Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin asminal aminin fi jumratis sabiqin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.